Hai tuh dak. Aku masih kursi purus. Mal meureun aya oge jeung si Amar. Lah tuh ayo. Dak. Ogi masa teh bukan buaya, bukan anak hayam. Naon oge boga anak hayam mah. Kapan buaya nama teh boga meureun. Heuh buru-buru ningali buaya. Tah dak Amar masuk di dieu ini teh. Heueuh ningan nyati tahu mana cocok di dieu mah. Sembarangan ngomong teh. Nyeri atuh si teh jungat-jungut sia mah. Ngas tong pas ya maneh di wowo badar budak teh. Naon mana aing awak gede ge wani. Ih maneh budak teh badar. Ampun. Amar turunkan. Bukan caha tuh badar. Hayat tuh di mana buaya teh yang ningali? Itu tuh di teh yuk. Dia buaya ngarenog supaya meni di dieu. Tanggal minah-minahkeun aing mah. Tuh dak itu Ogi teh. Ogi. Naon Mar? Eta saha? Tahu Ogi, perkenalkan warga baru. Perkenalkan wa Abi Wowo atau Jarwo. Perkenalkan wa Abi Sanukri, panggil we Nunuk. Oh, Jarwo jeung Nunuknya. Aing geus beban deui wae. Naon Amar bawa ka dieu maneh teh? Hayang ningali buaya, Wak. Heueuh Mar buru di mana buayana? Eueuh barudak buayana geus dipencit sama ku si Amar pan dipais. Tah ieu tinggal nogna ke 2 minggu deui ka dieu deui atuh. Si Amar mah ngawadul kan teu aya. Teuing si Amar mah ngawaduh. Di kamar ieu mah aya. Amar kabari mah aya keneh. Ka itu Jung ajakan dahar Jung aya keneh meureunan itu kayak recek monyet Jung. Dahar. Hah, kerecek monyet. Ka tuh balik dar heula yuk dak. Yeh, jiga pejuba laladur anu kamari. Aing naon sia? Emang purunyus. Amang purunyus cager. Cager, awak mah. Tinggal Mar si Wowo, dasar si penjilat. Heueuh nya budak teh. Penjilat naonnya nyusnya? Oh, manehna kamari rek madog sepatu eta teh. Cerekan nyus, cerekan. Urang carekan tuman budak badur kitu mah. Naon? Maneh mau ke sepatu? Henteu oge henteu. Heuh ketang heueuh mau sepatu. Henteu Mar ngawadul si itu mah. Waduh weh. Nyaho kapergok ku aing kamari arek madog sepatu. Terus nyus terus. Ini ka itu sia. Balaladur peju teh. Ngamukna kurang nyus. Terus. Hayu burung aja lalangkor sia. Palesan hiji-hiji ku aing sia. Rasakeun sia dicerekan. Nyus hayu urang minum mie. Hayu ah.